Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang ngadongeng deui mitra-mitra pumiratub. Direncangan ku Mang Guru neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Wadal Jajaka. Ieu dongeng karangan Kang LB. Sok sanaos ieu dongeng digarap ku Mang Guru kalayan sing sarua basajan. Mudah-mudahan sasieun sabeuneureun sing ngajantankeun panghibur kana kalbu, pangbeberah kana manah. Kade tong hilap sateu acan ngadangukeun ieu dongeng diantos ku Mang Guru, jempolna, komentarna, oge boh bilih teu acan subscribe diantos subscribe-na. Supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami nabandungan deui kumaha jujutan ieu carios. Sok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pumiratub dongeng Mang Guru. Bray panto kamar muka jol belenyeh tiara imut bari mapatkeun parancahna muntang tulung ka sobat silumana. Ki sobat, peruhkeun ieu budak. Kitu gerentesna hate tiara. Neng nia olohok mata simeuteun leungeun nunjuk ka tiara jiga anu keur nginget-nginget. Mangga centil ieu kopina, lain molohok kitu. Cuk tiara, kituna teh bari nepak tak-tak neng nia. Bibi enti teh nya bibi enti. Cuk neng nia. Neng centil geuning emut keneh ka ibi. Sakitu ampir 13 tahun oge. Cuk tiara nembal. Neng nia teu gancang narima baki anu ditanggeuy ku tiara. Manehna ngadaon mukakeun panto jiga anu nitah asup ka tiara. Bibi kalebat heula nya neng sono, pokna neng nia. Puguh kahayangna tiara asup ka kamar bari nojer panto eusina nutup. Rengse nenden baki tiara ngebut-ngebut ka nembongna bari papeta. Ngadadak salakina neng nia anu ditadingan saukur olohok jol poek linglung teu inget nanaon. Centil, ukur maneh anu nganyahoankeun bejadna anu jadi bapa maneh nalika aing di roh gahala di kamar ieu. Ukur maneh anu apa kecelakna cimata aing waktu aing teu walakaya beak tanaga dipaksa dipawon. Wayahna maneh rek dijieun owah sangkan bapa maneh ngarasakeun kumaha nyerina hate anu ditandasa. Pokna tiara. Sapada harita panganten anyar anu mamake kabaya keneh jol ulag ileg cirahna. Neng nia geus kasandingan sobat siluman tiara. Tiara, rek dikumahakeun ieu manusa. Ceuk neng nia jol nyarita kituna teh bari sakapeung letahna ulal elel. Bawa ka panggung cina mijah meungpeung loba anu lalajo, tembal tiara. Ret tiara ka panganten lalaki jol belenyeh manehna seuri. Sugan ieu mah jajaka tulen. Rek dibawa ku aing ayeuna keneh ka leuweung tiis keur sebak ka Nyimas Gurat Koneng. Kitu gerentesna hate tiara. Hayu milu ka ceceuk Asep. Keun pamajikan hideep mah rek milu kaul ka panggung. Pokna tiara bari ngusapan panganten lalaki anu tatadingan saukur molohok. Ki sobat, anjeun tong waka kaluar ti ieu kamar. Saacan kuring jeung panganten lalaki jauh ninggalkeun cisitu. Kuring rek ngadeheus ka Nyimas Gurat Koneng. Pokna tiara mencrong ka neng nia anu awakna teu daek cicing luar leor sabab geus kasandingan ku sobatna tiara tea. Neng nia teu nembal, manehna ngan saukur nyikikik seuri jeung panon bubur di lengan. Tiara kaluar ka katayepan sieun aya anu nganyahoankeun anu dituturkeun ku panganten lalaki.
Tiara geus jauh ninggalkeun lembur Cisitu ngajugjug ka leuweung tiis. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, dina peuting harita dalang keur ngabojeg mancing saweran. Juragan Wiharta teu eureun ngawur-ngawur duit. Pamajikan anu satilu-tilu teu kaliwat di bahanan duit sina nyawer. Mang Prang sora kendang da puguh loba anu nyawer. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, dina kaayaan kitu teuing ti manda datangna Jol Soloyong neng nia naik ka panggung, ngengklak ngibing di pirig ku lagu Jugalana Gugum Gumbira. Anak aing getekun oi milu kaul, cek juragan Wiharta nya kakak seuri. Neng nia anu kasandingan siluman orai baladna Tiara beuki mijah nalika anu jadi bapana ngaburkeun duit ka manehna. Neng nia ngudaran gelung ngarumbaykeun buukna anu lalajo emprak surak ka asup Rahmat anu sarua lalajo. Nalika neng nia keur ngengklak ngibing kabeh anu lalajo ngadadak milu moyeg. Camat Wiharta can sadar bakating ku bungahna ningali budak anu dipikanyaahna bungaheun. Ibing neng nia geus awun tah teu kaop ngadenge kendang eureun jol mureleng panonna ka anu nepak. Lir doger jelema neng nia gegetekan ngarampayak anu lalajo mimiti hemeng ku tingkah laku neng nia. Hemeng geus teu nincak wirahmana kendang. Kabaya burukat geus muka kancingna. Tembong neng nia muka bajuna. Irihil neng nia irihilan seuri. Buuk anu ngarumbay ngahalangan awakna anu make kaos jero wungkul ayeuna mah. Lain anak kuring eta mah lain, ceuk dia ngajarit muru ka panggung. Camat Wiharta ngahuleng nyedek-nyedek budakna anu beuki motah. Gap dia ngagabrug ka anakna, tapi ngadadak sakitu geus katangkep pageuh jol golosor neng nia ngadadak leueur awakna lir oray. Panganten obah, wah panganten obah oi, panganten obah oi, panganten obah, panganten kasurupan. Sing karecewis anu lalajo. Rahmat muru ka hareup lalajona, hayang nyaho aya naon anu sabenerna. Neng nia beuki motah, burileng, panonna ngaburileng molotot ka dia anu terus rawah riwih. Wah Badri, tulungan anak aing sia, ka mana salakina nya, ceuk Camat Wiharta nyalukan ka si Badri. Rikat si Badri naik ka panggung dituturkeun ku badega anu liana. Ketir karasana jerit dia jeung maru-maruna matak tagiwur. Panggung geus dipager bitis, tapi saurang oge eueuh anu wani newak neng nia anu terus muncereng sakapeung ngelel-ngeleletahna. Keajeleng si Badri luncat anu maksudna rek newak neng nia. Gilek, neng nia ngagilek mundur meuni geusit. Nyai, ieu apa nyai? Kunaon nyai teh? Pokna Camat Wiharta bangun anu hariwang. Juragan, panganten lalaki leungit juragan, ceuk Bimarni rawah riwih ngaharewos ka dia. Dia beuki tagiwur ku itu ku ieu, langgarak manehna teu inget di bumi alam. Keukeuh anu ningker nia teu bisa newak puguh dalinghas. Rahmat ngarasa kalumaneun, jol terekel manehna naek bari cumarita. Cicing syah tong mijah, pokna Rahmat bari nunjuk ka nia. Ucap Rahmat matuh, nia jol ngalaketeuy leuleus taya tangan pangawasa ngadenge sora Rahmat. Panoneng nia ngadadak ceuleuyeuk neuteup ka Rahmat anu ngabadega di antara para jawara Cisitu. Sanggeus kitu mah ngan lenggerek neng niu kapiuhan sapada harita. Panganten lalaki leungit oi, aya anu ngiwat. Wah, panganten lalaki kabur. Tata lepa beja peuting harita keneh anu kabejakeun. Bimarni kerung, nah ari tadi teh lain Tiara anu nganterkeun opieun teh, itu gerentesna hate Bimarni. Cageuh heula nya hei.